Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui cag urang teundeun heula kaayaan Maemi anu keur disiksa digunasika ku Nini Jalumpit jeung murid-muridna. Sedengkeun ayeuna Aki Ruminta anu keur disasambat ku Nini Emi, manehna kadatangan tamu 4 jalma anu tayalian timang Ukin katut anak-anak natea nyaeta Aduy, Aday, katut Odoy. Jeung naha Aduy, Aday, katut Odoy bet teu jadi ngintip kayan imahna Aki Ruminta lantaran aya nu di anjing cai kaparincut ku Nyi Mojang, nyatana ku Larasati teh pamiarsa. Aki Ruminta anu harita kadenge keur cumarita ditujukeun kanu alanyar datang, nanyakeun naon maksud jeung tujuan. Jeung kabeneranana teh Larasati katut ambu Ruminta tacan salare. Di jero kamar harita ngadedengekeun anu keur ngarobrol bari galeco. Mang Ukin katut barudak datang ka imah Aki peuting-peuting ieu teh. Nya naon maksud anu dituju, Mang? Po, geura caritakeun Mang Ukin, tong asa-asa meuni asa laruas ieu kami mah ieu teh, Mang. Ceuk Aki Ruminta daria. Mang Ukin gancang ngajawab bari manggut. Kieu ieu teh Ki. Maksad simkuring sareng pun anak dongkap ka bumi Aki teh margi aya tujuan anu pasti tur pantingki. Tapi sateu acana abi panjang lebar bade ngajelaskeun maksad kalih tujuan abi. Hapunten ieu Ki, pilih kadongkapan sim abdi teh ngawagel kana waktos Aki. Ceuk Mang Ukin sasadu heula saacan balaka nyaritakeun naon anu dimaksud. Tenang Mang Ukin, Aki mah teu nanaon, sok we geura balakakeun naon maksud jeung tujuan Mang Ukin teh. Kieu ieu teh Aki, anu dipimaksad ku abi teh nyaeta saja nitipkeun ieu we 3 pun anak, saja pangdidikeun, pangapingkeun, pangajarkeun ku rupa-rupaning elmu pangaweruh Ki. Elmu lahirna, ilmu batina, ilmu dunya kalih akhiratna. Sangkan janten jalmi anu agenggunana we pikeun balarea tur salamet dunia akhirat Ki. Ceuk Mang Ukin. Oh, jadi kitu nya tujuan Mang Ukin teh. Muhun leres pisan Aki. Cohagna mah pun anak teh pangajarkeun sina tiasa ngaraji Quran Ki. Ulah sina parolos teuing hirupna teh. Karunya sedangkan simkuring sami bodoh boro-boro ngajarkeun ka putra diri oge tuna ilmu puguh Ki. Ceuk Mang Ukin deui. Aki Ruminta tembong unggut-unggutan sirahna bari pok cumarita deui. Nah teu salah eta teh Mang Ukin, manya nitipkeun anak ka Aki. Mundek oge ka pasantren ka itu nitipkeun anak cina ngaji mah jang. Hayang ilmu mah ka pasantren. Ari Aki ilmu naon atuh bodoh-bodoh acan Mang Ukin. Tembal Aki Ruminta. Abdi mah percanten ka Aki sarta emut kapungkur Ki. Pun anak lirena tukang ngagadabah parawan teh berkat ti Aki teh ya. Nyaku kituna sakantenan we pun anak oge bade dititipkeun ka Aki sangkan jadi jalma balener Ki. Nah, ari si Ujang tiluan can jadi jalma bener kitu Mang Ukin. Sanggeus ku Aki digebot
tiba heula teh di kebon kopi bungan rek merkosa mirusanyi noneng randa anu boga anak teh apanan geus tarobat lain geus lila oge anak-anak Mang Ukin teh. Aki Ruminta terus netep ka Aduy katut Aday sarta Odoy. Anu ditetep gancang ngarembalan bari Ajri. Abdi siap jantan murid Aki, abdi hoyong pisan jantan murid Aki ki. Mun Aki abdi oge hoyong teuing jantan murid Aki. Pambimbingkeun we hirup abdi tiluan sangkan saestuna hirup aya dina dipikarido ku Gusti ki. Mohon Aki, jantankeun atuh abdi murid salira ki. Bari kabeh meh sujud hareupeun Aki Ruminta bakat ku hayang diangkat jadi murid Aki Ruminta. Tapi Aki Ruminta bisa neguh saeutik gedena eta tilu jajaka teh keur nyidem hiji pamaksudan anu leuwih. Sarta pernah boga niat kurang hade sagala rupa ngincer ka Larasati. Jeung daek sotenan dititipkeun ka Aki Ruminta sabab aya Nyi Mojang kitu anu kateguh ku diri Aki Ruminta. Ari geus teuing ku eta tilu jalmi cenah sok ngagadabah kahormatan wanita karanda-randa disungsi ku eta tiluan mah. Larasati kadenge keur ngaharewos ka Ambu Ruminta. Mata Nyai kudu loba waspada ka eta tilu jalma teh Nyai. Maranehna cek Nyai tadi aya nyampeurkeun. Ayeuna peuting ngahaja datang jeung bapana. Mata pantes kudu dicuriga teh anu kitu mah Nyai. Mohon leres Uwa. Urang memang kada waspada. Sok sanaos eta tilu jalmi teh bari asa wungkul. Teu biasa kana ilmu sila, tapi anger we kudu iat nanya, Wah. Larasati memang telik oge, teu nganggap remeh ka jalma lian sakumaha polosna oge ka tempona teh. Di tengah imah kadenge deui Mang Ukin cumarita ditujukeun ka Aki Ruminta. Tah, geuning tos diwaler kun puku. Geuning tos diwaler ku pun anak ki. Nyai mah nyanggakeun we teu langkung salira bade kumaha ki. Abdi mah mercantenkeun ka Aki, mangga nyanggakeun putra abdi anu tilu. Pangdidikeun ku didikan agama, pangapingkeun ku bimbingan syariat ki. Mang Ukin, gampang pikeun Aki mah ari rek ngajarkeun ilmu, rek ngagembleng ilmu ka anak-anak Mang Ukin. Ngan heula Aki kudu nyarita heula ka si Ambu katut incu Aki. Isukan orang puguhkeun nya. Nyamun satujuan si Ambu jeung incu Aki, nya ku Aki bakal ditarima. Mun teu nya wayahna we Mang Ukin. Nya mudah-mudahan we atuh ki. Disatujuan ku tuang bojo. Bagja we panginten pun anak aya anu nyaangan hirupna. Be teu linglung teuing nyaho jalan anu dipikaridu ku Gusti mah ki. Amin, mugi we sing jadi berkah. Naon anu dimaksud ku Mang Ukin teh. Gancangna carita Mang Ukin jeung anakna kabeh nyelang pamitan rek baralik ka imahna. Sarta satu tas Mang Ukin jeung anakna tuluy baralik. Larasati jeung Ambu Ruminta kaluar ti jero pangkengna nyampeurkeun ka Aki Ruminta bari cumarita. Cenah tadi Mang Ukin rek ditipkeun anak-anakna ka Abah. Sina diangkat jadi murid bah. Nanya eta teh. Nanya bet ujuk-ujuk hayang diangkat murid ku Abah sagala. Padahal mah pasantren oge pan masih kene loba anu ngabutuhkeun santri anyar nya bah. Cik Ambu Ruminta. Aki Ruminta gancang ngawalon. Puguh nya Abah oge kaget asalna mah Ambu. Mang Ukin aya maksud kitu kaget ngadengin Abah oge Bu. Mual gitu aya niat sejen mah Abah. Nya niat sejen dumedi dia aya si Nyai. Ambu Ruminta gancang we nembrakeun kahariwangna jeung kacurigaanan. Bae resepeun ka si Nyai mah. Keun meureun mata kadeger nya meureun resepeun ka si Nyai. Beda we tadi oge bet nyampeurkeun ka Nyai nalika keur ngadawung di tepas teh nya. Muhun Uwa.
Ari ayeuna ujug-ujug ngurunyung jeung bapana sagarupa hoyong diangkat murid ku uwa geuning wa. Keun we ari ukur pangresep mah teu jadi masalah dan normal eta mah nyai fitrah manusia. Maranehna hayang diangkat murid ku uwa, cenah hayang diurukan ngaji jeung digembleng dan digembleng ku ilmu panemu. Keun normal eta mah nyai. Ku kituna ku uwa arek dicoba dilatih. Tapi mun maranehna aya niat sejen, niat kurang hade kasih nyai, nyaresepna keleuwih bari niat teu hade, nya mangka urang kabetong cicingeun kudu ditindak jalma nu kararitu mah nyai ambu. Muhun leres pisan uwa. Teras kumaha atuh salajengna? Bade ditampi janten murid uwa eta putra Mang Ukin teh wa. Nya pugu uwa teh arek nalekeula kalidep jeung kasih ambuna. Cikan kira-kirana satuju henteu mun anakna Mang Ukin ditarima jadi murid gua. Kumaha ambo? Ari kami mah abahna kumaha abah we? Anu nangtukeun nya perluna oge ka abah apanan lain ka ambo bener teh nyai. Muhun uwa nya teu langkung uwa we perkawis eta mah nyanggakeun we ka uwa sadaya-daya wa. Haduh, jadi wadeui ieu teh anu nangtukeunana. Tapi teu nanaon ketang. Wah, ayeuna rek nangtukeun nya. Ye, ambuna. Kami ye anu nangtukeun nya. Nyaheug abahna geura tangtukeun kainya. Kami hayang ngadenge. Cing, kumaha cek abahna ditarima atawa moal abah? Nya, ari katang tuan ti abah mah kieu we ambu, nyai. Eta si Aduy jeung si Aday katut si Odoy teh nyarek ditarima we jadi murid abah. Malah hadena mah kieu. Abah bagian ngawurukan ngajina, merek kalimah-kalimah khusus lamun sakirana cocok pikeun dipigawe ku maranehna. Jeung kitu ge bener aya bakat sarta daek migawe syarat jeung tekun diajarna. Rek ku abah dibere rapalan-rapalan jeung ilmu. Nah, ari kira-kirana maranehna bakal bareurateun moal abah ngulik ilmu kabatinan. Nyamun teu kuateun rek kumaha engkena bisi ngadon ngajungkel abah? Nya insyaallah moal ambu. Moal nepi ka ngajungkelna atuh ku abah bakal diapi. Ngan maranehna mun teu boga bakat rek ngulik ilmu naon bae oge moal jadi nanaon. Ukur jadi soranganeun barokahna ilmu teh jeung nerapna ilmu moal bisa digunakeun jeung mangpaat ka batur. Oh, kitu nya abahna. Kitu pisan ambuna. Ye, tapi abahna pan eta tilu jalma teh loba akalna baheula mah abahna. Mun meruhkeun awewe teh cukup ku ramuan khusus geuning abahna. Teuing arapalna ti mana ta eta bet boga anu kitu. Ieu mah bisi si nyai Pak bisi keur sare ujug-ujug dicekok ku ramuan sangkan teu sadar nalika aya anu nyungsi abahna. Ih, wa amit-amit si ditebikeun wa. Jeung abdi oge moal cicingeun atuh wa. Bakal waspada mun maranehna niat midamel awon ka abdi teh wa. Si ambu masuk loba kahariwang teuing. Jeung lain hartina ulah curiga. Ngan sok sanajan si Aduy si Aday katut si Odoy niat rek ngalakukeun goreng kasih nyai, keun daya Gusti anu salawasna ningali jeung moal ngantep malukna ka ancam bahaya. Kitu oge mun Gusti maparinan kasalametan, insyaallah ngaliwatan abah kaya di dieu bakal aman mun Gusti ngawidian jeung marengkeun. Enya, maksud abah teh meureunnan urang salian ti waspada teh oge tetep kudu yakin ka pangeran anu musik malikeun nya bah, anu nangtukeun takdir kitu lain bah. Nya kitu pisan ambuna. Sarta Gusti moal ngantep ka jalma nu milampah kabeneran je moal ngantep kitu wae ka jalma anu bener.
jeung sing yakin si Nyai oge bakal bisa ngajaga diri ieu ambuna. Muhun Uwa, insyaallah abdi pasti bakal tiasa ngajagi diri Uwa. Hehehe. Tah gitu geuning. Lajeng salianti diajar ngaji sareng ilmu hikmah teh eta aduy odoy katut aday bakal dilatih ilmu silat moal ku Uwa. Hehehe. Tah ngeunaan eta warek mercayakeun we ka Nyai anu ngalatina. Maksud Uwa mercayakeun ka abdi kumaha maksudna Wa? Abdi mapugu kirang ngartos teh Wa. Kieu ieu Nyai maksud Wa teh. Nyai rek dipercaya ku Wa pikeun ngalatih ilmu silat ka eta tilu jalma. Mun parang maranehna hayangeun latihan jurus kitu tah Nyai. Ceuk Aki Ruminta mungguh ngagetkeun pikeun Ambu Ruminta katut Larasati mah. Hah? Nah, bat kudu si Nyai, lain ku Abah we atuh latina sakalian, Bah. Muhun Uwa, nah abad kada abdi anu ngalatih jurus ka maranehna Wa. Hehehe. Kieu Nyai. Alesanana mah sabab Aki ngajak maranehna dilatih jurus ku Nyai. Sangkan maranehna jadi alajrih ka Nyai moal wani kurang ajar jeung calutak. Sarta dina waranina oge ka Nyai kurang ajar. Bisa langsung dibere peringatan jeung diwarah ku Nyai. Harapan Uwa maranehna bisa nganggap guru ka Nyai, kitu tah Nyai. Oh, ari kitu maka harti atuh Abahna. Abahna teh ngahaja ngangkat derajat si Nyai pangintennya Abahna. Pikeun maranehna anu tadina boga niat jahat oge bakal maralik alera jeung ajri. Tah geuning Nyai, satuju we ari Uwa mah. Nyai anu ngalatih si Adoy, si Odoy katut si Aday ku ilmu silat, kumaha Nyai satuju atawa henteu? Ambu Ruminta oge jadi satujueun ari nyaho kitu mah. Aki Ruminta ngadukung kana pamikiran Aki Ruminta kitu. Larasati tembong ngahulang can waka mere jawaban bangun tuluy mikir. Nyai sok kainya. Pikir-pikir heula, dibulak-balik, dibeuweung, diutakeun. Katangtuan jeung kasanggupan mah aya di diri Nyai. Sarta Aki anu bakal tanggung jawabna Nyai. Cek Aki Ruminta mereka sempetan ka Larasati pikeun nangtukeun sikep. Larasati lumayan lila ngahulengna sarta mikirna jeronaker. Tur sanggeus ngarasa cukup lila mikirna jeung geus nyampak jawaban dina sirahna. Larasati pok harita cumarita. Abdi ayeuna satuju Uwa dijantenkeun guru ku eta tilu jalma. Tapi abdi oge aya pamerdi ya teh ka Uwa. Pamerdina dina hal kumaha jeung hayang kumaha Nyai teh? Kieu ieu teh Wa. Mangga abdi jantenkeun guru pikeun aranjeuna. Tapi abdi oge angkat murid ku Uwa. Latih abdi teh ku Uwa dina widang ilmu silat. Sarta abdi nyuhunkeun waktos. Wengi abdi dilatih ku Uwa, siangna abdi ngalatih eta tilu jalmi Wa. Cek Larasati langsung negrakeun kahayangna ka Aki Ruminta. Ngadengi kitu Ambu Ruminta gancang ngilumairan. Tah geuning kitu kahayang si Nyai teh Abahna. Kumaha tah kira-kirana? Daek teu narima si Nyai dijadikeun murid ku Abahna. Ari kami mah satuju we si Nyai diangkat murid ku Abah teh, Abah. Cek Ambu Ruminta tetela langsung satuju Larasati ditarima jadi muridna Aki Ruminta. Kieu Nyai, Uwa satuju Nyai boga pamenta kitu ka Uwa. Nya Uwa siap nyumponan kahayang Nyai. Cek Aki Ruminta dina caritaan anu matak ngabungakeun pikeun Larasati. Alhamdulillah nuhun we Wa guru. Atos kersa nampi abdi janten murid Uwa. Cek Larasati bari gancang arek nyuus sujud kana lahunan Aki Ruminta ngan kaburu pada ngahulan. Et de kudu kikituan Nyai, ngewa ieu. Sok cengkat, diuk deui. Abdi binga Uwa. Uwa teh tela kersa janten guru abdi.
nya timimiti harita larasati teh terus we diangkat murid ku Aki Ruminta. Janji arek dibere ilmu silat larasati rek kayang dina latihanana. Tur kocapkeun dina poe isukna, aduy adai katut odoy juljol dararatang deui jeung Mang Ukin opatan rek muguhkeun ka Aki Ruminta meureunana. Malah daratangna oge isuk-isuk keneh. Daharita oge barang opatan geus araya di jero imah. Mang Ukin miheulaan cumarita ditujukeun ka Aki Ruminta. Kumaha Aki atos dibadantenkeun teu acan Ki sadaya anu aya di sadayana anu aya di dieu tos pada satuju teu acan Ki upami putra abdi ditampi janten murid Aki. Kamana si ambu Ki? Cek Mang Ukin ajrih tumanya kituna teh. Jeung kabeneran Aki Ruminta keur aya di imah teu ka sawah teu ka kebon. Aki Ruminta kadenge cumarita ngajawab ku mangrupa kapastian. Tong salampang Mang Ukin. Si Sujang tiluan siap diangkat murid ku Aki. Kalayan geus disatujuan ku si ambu. Ngan ayeuna si ambuna teh keur eueuh keur indit ka kebon dibaturan ku si Nyai Incu Aki. Si Nyai? Saha dupi si Nyai teh Aki? Si Nyai teh Incu Aki Mang Ukin. Masih parawan. Umurna karek nincak 18 tahunan paling oge. Anu katelah ngaranna teh Larasati. Manehna salaku jawara. Ilmu silat lain bantrak-bantrakeun eta teh Mang Ukin. Oh, kutan teh Aki kagungan incunya jenengan Larasati Ki. Tapi da lain incu teges eta sabenerna mah eta teh Mang Ukin lain. Tapi incu panyambung ti murid adi Aki Maemi. Malahan mah kamari isuk-isuk kungsi diajak wan-wan heula tah ku si Ujang tiluan teh murid eta Incu Aki teh. Nalika si Nyai keur ngadaweung sorangan ditepas. Sabab Aki jeung si ambu kamari keur indit ka kebon melak cabe jeung kacang panjang. Tah ayeuna Aki ngahaja teu ngilu indit ka kebon. Sabab ceuk pangrasa teh bakal aya jalema anu datang. Horeng geuning bener we. Anu datang teh Mang Ukin katut si Ujang tiluan. Ngadengi Aki Ruminta nyaritakeun anakna kungsi ngajak kenalan ka incuna Aki Ruminta. Bari Mang Ukin mah teu nyahoeun karek nyahoeun harita. Mang Ukin gancang ngareret ka anak-anakna anu harita keur ngareluk tungkul beureum beungeutna lantaran era pamolahna kanyahoan ku Aki Ruminta bari dibejakeun ka bapana. Eta geuning marane pernah ngajakan wanohan ka incuna Aki Ruminta barudak. Ngerakun marane mah ih teu ngomong ka bapa sia teu jujur. Paingan atuh marane ujug-ujug sumangat diajak ka dieu teh. Horeng peda aya si Mojangnya di dieu. Mang Ukin ngageleneng. Aduy hampur apa? Moal ngerakeun atuh, ngerakeun naon gerapa? Nah mane poho deui kitu kana kalakuan marane baheula. Kadeta mun marane aya hate lain dina pikiran leuwih hade bapa marek ngabolaikeun paniatan bapa bisi pajarkeun bapa ngadukung kalakuan marane wani ngareuyan incun Aki Ruminta. Atuh Pak ulah kitu Pak, abdi tiluan janji Pak lain rek maksud goreng. Asli abdi mah niat kerasa janten murid Aki Ruminta sanes bade ka si Mojang Pak. Adai anu harita nyarita. Aki Ruminta tembong mesem bari pok nyarita deui. Geus Mang Ukin geus teu kudu digalandeng anak-anak mah. Keun we da budak Mang Ukin oge kabeh geus lila babalik pikir. Moal nepi ka ngalakukeun deui kalakuan samodel baheula. Jeung kayan di dieu oge moal caricing. Bakal waspada jeung nalingakeun kana kalakuan budak-budak Mang Ukin. Atuh cenah hayang bisa ngaji, ku Aki pasti bakal diburukan ngaji.
oge rek dibebenah ahlakna sangkan leuwih alus laku lampahna. Pikeun bekal jaga maranehna baralik ka alam kalanggengan. Atuh cenah eta hayang ngelmu kalahiran kumang rupa kanuragan jeung ilmu hikmah. Ku aki bakal dilatih asal tekun we jeung giat sarta husu dina latihanana. Leuwihna ti kitu nu ngalatih ilmu kanuragan mah nya ilmu silat, lain ku aki ngalatihna tapi ku incu aki. Nya jadikeun we engke si Nyai salaku guru aranjeun. Nya jeung ajenan omatnya ku aranjeun tiluan incu aki teh. Aki Ruminta tandes bari sakaligus ngingetkeun tata cara nalika guguru ilmu ka Aki Ruminta. Ngingetan ongko sekaligus nempatkeun posisi Larasati di antara maranehna engke sangkan pada ngarajenan teu meunang aya anu wani kurang ajar. Mangga Aki mangga diestokeun ku abdi tiluan Ki. Muhun Aki, abdi oge janji bakal ngajagi sikap Ki. Abdi tos lami babalik pikir liren midamel maksiat Ki. Hamo midamel deui mah. Kamari abdi wantun ngajak kanalan ka potu Aki teh. Hapunten pisan we nya Ki, hapunten. Nya teu nanaon perkara eta mah atuh Sujang. Geus ilaharna. Aki percaya hidup tiluan baris jujur nalika diangkat murid gua Aki. Janten abdi teh leres ieu teh ditampi janten murid Aki. Nya abdi satuju we bade kumaha wae oge carana nalika abdi tiluan ditampi murid ku Aki Ki. Nya serius ditarima Sujang ditarima. Tong salempang. Terus rek iraha tuh mimitina guguru ilmu teh ka Aki Sujang. Nya teu langkung Aki iraha bae oge. Abdi mah nyanggakeun. Anu penting mah saya we waktosna Ki. Aduy bari rengkuh, adai jeung odoy oge sarua larengkuh ka Aki Ruminta. Cikan kumaha cek Mang Ukin. Rek ira barudak dimimitianana sina latihan ngalap ilmu teh Mang Ukin. Nya ayeuna Aki masrahkeun we ka tang tuanana ka Mang Ukin. Nya nyanggakeun we kumaha Aki anu langkung uninga. Ira waktosna anu langkung sae pun anak ngawitan guguru ilmu mangga we sadaya daya nyanggakeun ka Aki Ki. Ceuk Mang Ukin malik masrahkeun ka tang tuanana mah kumaha Aki Ruminta bae. Luyukeun jeung waktuna anu hade. Aki Ruminta tembong ngahulang sakedeug terus nyarita deui. Atuh ari kitu mah Aki anu nangtukeun nya. Kumaha mun engke poe Senen we hidup tiluan mimiti dilatih dibere ilmu ku Aki teh. Sabab Aki masih keneh boga pagawean ieu teh anu can rengse Sujang. Ceuk Aki Ruminta cenah poe Senen wae. Aduy jeung adai katut odoy resmi diangkat murid. Nyata kitu atuh sae Aki. Simkuring satuju pisan Ki. Ingatnya maraneh mimitina guguru ilmu ka Aki Ruminta teh dina poe Senen cenah. Kade mi hape. Maraneh ulah pernah nguciwakeun anu jadi guru deuleu. Sing jujur sing hade lampah. Turutkeun papatah ti Aki Ruminta engke. Ulah kelud kawas ayeuna hese kana barang gawe. Tah ayeuna mah panginten pun anak teh sina mulih heula we pangintennya Aki. Atanapi sina langsung di dieu wae ngamimitian Ki. Mitemayan masa teh nya ngamitemayan etang-etang masantren we atuh Ki. Nya teu langkung eta mah kumaha saur tuang putra we eta mah Mang Ukin. Mung wayahna we salami di dieu mondok sareng calikna ditajub we baturan Akinya. Kabeneran ieu teh Aki boga tajub paragi narima tamu ayeuna mah. Atuh cenah bisi rek baralik heula rek nyokot salin dari mandi mah di dieu ge subur cai mah curcor jaba meuni herang ngagenyas. Tembal Aki Ruminta. Mang Ukin ret deui ka anakna bari pok cumarita. Tah kumaha narek baralik heula marawas salin atawa rek engke wae rek cicing heula di dieu ngobrol. Bapa mah rek terus balik we ieu teh rek tuluy ka kebon nempo bonteng.
mungkin we abdi mah tos lohor mulangna hoyong ngobrol heula sareng Aki Ruminta aya teruskeun dia teh Pak. Abdi mah bade ngiring we ka bapa ninggal kebon Pak. Abdi oge sami bade mulang heula ieu teh ngiring ka bapa ninggal kebon engke abdi sore ka dieu deui Pak. Heug atuh hayu marane duaan mah arek mulang mah hayu ngilu ngan kade aduinya mi HP Bapak jaga sikap jeung bahasa ingat-ingat jeung ingket-ingket jeung tumpa dina bahasa. Aki simkuring saja pamit heula we Ki hapunten nya tos dida repot omat ngawiat pangdidikeun putra simkuring sagarupina Ki. Heug Mang Ukin heug sing tenang we. Ayeuna mah budak Mang Ukin resmi ditanggung jawab ku Aki, rek dididik sagarupana ku Aki Mang Ukin. Kitu cindekna teh budakna Mang Ukin tiluanana dimimiti harita ditarima jadi muridna Aki Ruminta ngan kudu poe Senen mimiti dina latihanana cenah. Sabada bapa katut adai jeung odoy arindit balik. Aduy tuluy uplek ngobrol jeung Aki Ruminta sagarupa ditanyakeun sagarupa diobrolkeun patali jeung bag-bagan ilmu agama. Komo aduy mah rumasa jalma loba dosa, tukang tarok, tukang mabok jeung tukang maksa mirusa parawan. Kabeh ditanyakeun naon hukumna pikeun jalma model aduy anu sok resep milampah dosa ku hal saperti kitu baheulana. Jeung kusabab aduy tetelepe kitu ka Aki Ruminta. Sababnya Aki Ruminta jalma anu masagi ku pangarti rek dina widang agama atawa widang dunia. Nalika keur kitu waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.